banget ya ampun dengan Mak, belum pernah apa loh masak naon? masak ini ikan asin japu dibakar enak banget. Aro doyan nggak, mau makan nggak? Hah? Si Dodo pernah. Si Dodo kemana? Ya tadi mantuk ulin kemana masih Dodo mangkat itu si Dodo dan emang neng tuh nempo si Dodo neng dis nyampernya si Dodo kemana mereka ulin nanti kita mah karagasi yo ke sawah si Dodo kita mah ke sawah Kurang yang si Dodo yuk. Ayo. oh jangan sih cuma diragasi tuh kan Tangan si Dodo yuk. Alwin Kalau ada makanan di meja pasti ludesku Ija. Ketukar hasanian. Eta nek mana Ija? Biasa mah edek ulin bari dek dengan HP orang rusak beli nu anyar. Segala meuli HP nek pake naon HP? Selfie Telepon atuh ka saha cenah? telepon ka mantan ka Bogor ada di Hong Kong. Ngomong nama rek balik. Segala Ka meuli Indonesia. HP pake budak jajan we. Pake eta naon teh dah meuli lauk asin nu loba 2 karung Iya gitu. mah kenal main thread meureun mah ada randok asin Meuli kan 2 karung. biasa karung meuli lauk. Kayak meuli asin biasa dua- mah saleter. Oh, geunian. Ari sih nek anu naon ka konterna? Ka hareup Ija. mah leumpang ya mah. Leumpang. Heeh. Moal ka ojek Ojek saha? ya saha wae ojek. Engke aya di hareup kan ojek. Aya. Aya aki-aki teh eta bageun. Oh, heeh. Kasih Ucup embung sih walaupun si Ucup tukang ojek oge. Heeh, nya karunya sugan manehna aya Imbung mah ambung. Oh, Adi ting kaki-aki aya langganan Ijah mah. oh, heeh. Heeh. Oh gitu. Kajian ting Ijah mah ka ojek ka batur mah aki-aki oge da masih bisa keneh nempo jalan mah. Oh, heeh. Entong ke bising pase aja si Santi. Ya heueuh. Yang Oke, nyerahkeun urang- gelut ke pajarkeun si pajarkeun urang dek. bobogohan. PDKT deui eta kasih Heeh. Santi. Mhm. Padahal mah da aduh urang mah nama geus Tuh ponis ya milu tuh jeung si Ijah tuh. Eh, Ada vlog Cuk, di dinya. milu teh mah. Milu jeung eteh. Amperkeun. Ijah ari si Dodo ka mana? Nyawa tadi mah di sarusulku babaturan mah di kaarulin cenah mah di hareup. Oh, heeh. Menaon. Mending can aya balik can dahar dan ku aing dipangmelikeun japu Lapareun make ge balik mah budak mah. japu digarang ngeunah banget itu. Dihawu can diangkat ieu nyaon dihakan ucing nyaon teu gitu. Henteu tadi ke uing tadi geus dietakeun geus dibalikeun. Geus diangkat. Can diangkat mah dibalikeun unggul. Oh, pake si eta si Dodo Ijah. Heeh. Ge balik mah si Dodo mah geus ieu ge lapareun mah. Can Kudu dahar diteangan can budak mah. naon. Da loba babaturan naon. Mah urang rek mangkat heula mah bisi sore manten mah. Atuh ji. Mangkat heula nya mah. Heeh. Kade mah di imah bersihan eta Hati-hati paraban ya. si Dodo mah. Mangkat heula nya mah. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Urang mangkat ngojek heula nya. Amun teu boga beas mah minjem heula we ka Neng Odah sama Neng Odah. Kasih ijah lah minjem. Sugan dibere mah. Urang rek mangkat heula nya. Oh, arek ngojek si gua da beas mah daya keneh sakali nyangu mah sing menang we encisna. Assalamualaikum. Mak. Euy, Ete ke mana, Mak? eta eueuh keur ke counter, Mak keur naon? keur gegoreh, Oh, keur ngumbahan piring. bahan piring. Heeh. Enon do, mana yang Teh geus ieu. dahar can? Geus dahar can. Geus dahar can. Encan, Mak. Oh. Aing ngeuleup itu tuh, lauk Melem lauk naon? japu. Dodo, ari maneh keur naon eta buset. Naon, Mak? Busik ulah nyonya ieu dengikeun. Ulah nyonya bedak eta bedak lanceuk maneh buset diterang ku lanceuk maneh siap. Kunaon sih, Mak? Bae Makanya urang lanjut mana yang enggak. glowing kos eta, Mak. Iya, ada sih mah beda, ada sih mah lalaki itu piraku atuh nek hayang glowing emang eta teh mah awewe dah. Ulah gitu, Mak. Nya ulah lah. Embung aing Mak, kadikeun Iya, Mama. nek glowing kos. Ih, Sia mah lalaki pamali geus lanceuk sia buset kanyawan abang teh diterag diluluh sia beak atuh leung. bae atuh, Leungeun Mak. lagi meureun nya rek celekan Mama, mantong.
Ayo buru, ulin tujung budak angguran, mantap. Bayar tuh Nges. Ngurang balik ulin. Rek ulin kasih tayam sugan ditalatahkeun kita ulin urang kasih tayam sabari nu ka ucup dengan jeung ojek menang duit. Oh, si Ode sorangan asa deh. Kenaon? Deh. Si Ijahna ka mana? Ti keur ka konter keur meuli HP. Rek ulin atuh aweus si Ijahna mah deh. Rek ulin aing aweus si Ijahna. HP deh. Keur ka konter. Kita emang teu bagan HP, teu bogaeun puguh rusak HP-na pae. Keur di itu keneh ge di Hongkong. Pae mentak cara nelponna mah kitu kan parum eta teh HP-na. Urangnya jadi bisa nelpon ya. Bisa pae teu bisa nelpon ka urang heuh. Eta santi aing hampura we anak aing sokanan galak ka sia heuh. Di Hampura. Da si Ijahna tuh udah sokan galak we ka urang. Ini ampun si Ijahna. Arana emang geus arana tadina meureun heuh. Bobogohan meureun jadi bingung jadi anu. Ya dah. Hampuraeun we. Ya di Hampura si Ija ya si bata da si Ija teh lain bebena Ucup da urang teh nyaho. Urang jadi daek pandikaun ku Ucup. Tah eta mah da dijodohkeun urang teh nyaho. Ka mana si Ucup ayeuna? Ya ngajak buku can balik gitu tapi ka wayah kieu ge. Emang ka mana Santi? Ulin kasih tayam perlu ditah naon si tayam teh tadi teh da ka imah neang cenah Mas Santi hayu cenah ka imah cenah aya naon tayam hayu we ka imah cenah perlu uing cenah cek mah teh aing rek ulin atuh nya sangka aja si Ija pusing balik mantan mending si Ija galak Ija dean heuh. Kemana cucu teh nya can uih nya nganggu gede banget. Ya sanggup kadahar sampai Ucup nanti aya dengeun Ucup ieu kumaha ieu sanggup gede Ucup teh ka mana can uih waktuna dahar ieu sanggup meuni gede kieu eta sanggup nyangu diisuk tapi ka wayah kieu can uih Ucup ka mana apa nyimpang kasih Ija nya ieu meuli karana aya kasih Ija deui Ucup teh inget balik. Kemana sih Ucup teh? Ucup apa? Balik. Nih. Karak uih, salam. Pas di mana sih karak uih wayah kieu. Lapar euy. Pas di si Ija apa? Ngopi tuh. Oh, yang kopinya aya kopi. Geus gojek, buset teuing. Mending hasil ngojekna. Tuh hasil euy. Ulin bae si Ija apa? Menang 1.000. Menang 1.000. Mahi murid. Nyembah ka naon 1.000. Menang uyah doang urang. Mahi-mahikeun. Kumaha mahi-mahikeun ngiritna. Bingung. Geura nyeunkeun kopi. Oh, aya kopi mah. Teh nyandak nyai. Aduh, aing kuat capek ngojek teh. Kuat sepi-sepi teuing. Ampun teuing. Nye, kopi na mana, Nye? Udah aya kan ninyo. Zamana online aya namanya jadi sepi ngojek teh. Kumaha sepi gini Geus aya na we nya. Kuat kosong pan dompet teh kuat. Mere pamajikan mere naon. Oh, mana ieu teh kopi teh? Udah datang. Iya, karena hencaina. Ya, kopi Oh iya. Capek. Pas ngojek, sing menang duitnya, sing hasilnya, ngojeknya. Ojek meuli beas, ojek meuli sambeleun. Coba minjem ka ieu ka saha? Ka ieu ka si Ijah coba kan balik di Taiwan. Si Ijah galak. Sugan minjem mah. Kayak minggu harap digantian gitu. Aduh, geura atuh minjem duit ka si Ijah gih. Tadi beres mah si Ang juga si Ijah ka urang gengkeun galak. Minjem sok ka ditu geura. Kayak urang minjemna. Kayak urang nyusul. Tadi beres. Geura minjem ka ditu.
Mesti teu dibere kembali kantor cara kanan ku si Ijah teu dibere. Lanjut nu nginjem asuhan teu Iya. dibere. Minjem dak ieu jah. Minjem. Beas sahuapeun kitu geus geura. Ya teh lamun teu dibere ngomong ya. Heeh kayak urang nyusul ka ditu. Mesti teu dibere si Ijah galak banget ka urang teh. Kayak urang nginjem teh nyai. Si Ijah ngomong sugan dibere jikeun meuli beras. Aduh. Ijah mana tas di mana mana Ijah? Manian make baju teh ganti-ganti kosna teh di tempat teh ku emak teh. Terus eta karang mana ka mana eta? Gini karangna eueuh mana balik teh. Tadi mana tas di mana abrak-abrakan ayeuna karangna bisa eueuh aneh da. Ulin, mak. Di ditu tuh dihareup di rame bari ka salon. Ijah teh dah duit loba yang supaya lebih geulis, mak ijah teh. Tong kulehe kos baheula mah meuli kulehe ayeuna mah embung ijah mah pada perawatan terus. Ari eta maneh karang maneh balik bisa eueuh. Ada aya karang maneh eta di kamarakeun karang teh. Ieu caritana teh mah ieu karang teh ku ijah teh tadi teh kan ijah pas ulin ngalewat jeung babaturan teh nepo salon. Aya basa teh buat menghilangkan karang kutil segala edah lah. Ijah teh mampir. Ya geus ijah teh sak asup terus ijah teh langsung di eta lah ka eta teh beta pangleungitkeun ngarah leuwih geulis mak. Karah lalaki teh barogohan ka ijah. Ya Ijah ulah sok nemen-nemen teuing nya teh. Urang mah geus bener-bener pusing mendingan si mah mangkat ka ditu deui ka Hongkong. Jeung di eta buuk geus hejo, geus beureum, geus hideung, ayeuna diganti deui bae hideung. Aing pusing da lila-lila mah gantung diri di tangga cikur aya sia di sieu teh, aya sia di dieu teh. Geus karang eueuh leungit lila-lila mah irung maneh dicoplot ge. Gitu. Aduh aing boga anak kieu-kieu teuing. Mak, urang mah jangankan buuk maknya ya. Mun mah hayang nyaho mah duit urang sakoper ti Hongkong teh mah nya. Urang karang geus dieuweuhkeun, buuk geus gunta ganti warna mah. Pokona mah ke isukan mah urang dek ganti naon nya mah nya. Urang dek kagedean bujur mah. Urang bahenol. Tuh kan buuk urang alus sama ayeuna mah. Kamar mah beureum jiga jelema tukang ngarit. Ayeuna mah urang geulis sama mah anak bate atuh mah. Ya, Ijah dengekeun. Ulah sokonan bedegong. Ulah sokan galak-galak teuing kana teu boga teh. Pamali eta teh si Santi teh lain nu sejen dulur. Dulur keneh. Maneh mah mentang-mentang geuleuh peda si Santi jeung si Ucup kawin dengan geuleuh we. Ari pas wae teh era ku tetangga. Buset, demi era aing mah. Era teh era banget aing. Mendingan sih memantau gue deh aing Kesel mak tahun salaki ijah direbut nya takut si Santi ngepeot ya maknya nya kesel atuh mah urang ge lila-lila mah aya tahun salaki salakieun urang teh direbut naon urang injem ka dieu wae sanu teu kesel mah sanajan ieu ge urang mah duit loba ge moal meuli injem-injemkeun komo ka si Santi mah hoream teuing mah hayang tetangga dek ngomong naon terserah mah naon mikiran tetangga emang orang teu boga duit dek dahar naon emang tetangga mereh henteu ieu mak tuh tong sok segala loba dipikiran mak. ya si Santi teh lamun si eta Ucup da sia urut ka bogoh kasih Santina dulur denge lamun batur nginjem dibere ambe babari rezeki maneh nyaho teu ulah sokanan boga dendam pamali eta teh urang mah itung-itung zakat itung-itung ibadah ngaco teh denge ari kolot ngomong teh make ceuli ulah make tuur ya Ijah sia ngomong duit sakoper adi sia nek jajan kuat tadi kebugaan tah sia mah ari kasih dodol sama nyiksa banget karunya tuh kasih dodo ulah disiksa aing di sini mawa duit sakoper ti Hongkong aing can duitna kuas naon si dodo hayang dahar jeung hayam ge ku aing di sina dahar di buruan wae bareng jeung hayam gitu eta teh jeung peda deui jeung japu deui garang japu
teu kabeli minyak-minyak acan. Itu ulah kitu atuh ijah aing can neuleuh duitna kos naon ti Hongkong. Burik, apakah burik, apa hejo, apa beureum eta duit Aisyah mah tali lalet segala ganti buuk, segala baju geus hejo, geus koneng, geus naon. Aing bingung da ari ka indung sorangan meni koret-koret teuing sia teh. Naon mah segala hayang nyaho duit anak geus mama nyaho dahar jeung dahar yang si Dodo tuh. Tong segala nyaho hayang nyaho duit ijah di koper, geus disumputkeun, digembok koper lagi. Eta mah khusus bagi mempercantik ijah pokona mama. Mama nyaho dahar jeung uyah ditu jeung si Dodo teh. Geus mak tong hayang segala nyaho duit anak, geus mama nyaho yang penting nyaho dahar jeung si Dodo tuh. Geus dibere dahar jeung uyah geus. Syukur alhamdulillah mak geus. Tong segala hayang nyaho duit anak. Punten. Oh, naon Bisanti? Peting-peting. Rek jemput. Halo, nginjem duit. Rek lagi beas. Wow. Tadi ganteng ku Bisa Aucuk. pinjaman kurang moal. Aucuk pernah aja, kasih gua mana duitna. Gitu nih kok teh kerja mana teh. Bisa. Ada maneng ada mah mere wae ka urang. Karunya ada urang teu nyangu. Nah, mau nginjeman ka mana? Jah, ai tadi Naon? sia teh tas diomongan ku aing. Meni teu ngawara-wara meni debal-debal teh nya teh ceri teh manian. Teu di tuur apa teh di mana sih meni Kuma nemen. urang we mah. Ya, aing teh keur eueuh sia teh keur di Hongkong diberean wae ku Wasanti nya teh. Dibere nginjem wae. Bener teh, Aisyah Mak. teh tahu diri atuh menian hirup teh. Ulah sokan bedegong kanu teu boga teh pamali nya teh. Ya, Santi aya ieu kene beas mah. Aya di aing. Ijah, Naon mana mah? kunci koper kadikeun buru eta Moal mere si tong Santi. mau diberekeun ku. Iya, ari Mak. sia bedegong-bedegong teuing. Moal, hirup Mak. teh nyaho teh. Berat ica aing. Ulah kan biasa. Kanu teu boga teh ulah bedegong. Mau berekeun tuh. Hitung Tuh bere ibadah. biasa, bere biasa mah, bere biasa. Allahu Akbar. Ih, Santi geus dibere ku aing. biasa, udah cokot Ya. deh. Nuhun ya maneng ada. Ya nuhun ya geus dibayar nga Aucuk balik. Menang teu, Nyai. Mana geus dibere aku maneng ode. Alhamdulillah. Urang Nuhun, Nya. hejo. Jah, anu geus balik di Taiwan. Di Taiwan, di Hong Kong, ya, di Hong Kong, di Taiwan. Heeh, Hong Kong. Aduh. Nya nuhun nya, Mak. Menang beas doang. Iya dibere beas doang, lu teh menang beas kan bae lah nya. Ayo. Tinggal nyangu.